Ieu syairanku abdi didamelkeun, pikeun istri nuku abdi didambakeun. Muga Gusti Allah abdi ngarekeunkeun, sagala urusanku abdi pasrahkeun. Istri anu amis budi luhur ati, pinter oge tur geulis nentremkeun ati. Pibungaheun mun ditingali salaki. Istajib ya Allah mujibas saili. Ditepangkeun kapungkur di pasantrenan, basa anjeun naik bade ceramahan. Pinter anjeun kapatri dina emutan, geulis anjeun ka sahur ti rerencangan. Teu aya kamanfaatan bobogohan, komo masih dina nyaur kailmuan. Nu aya kur ngarusak tujuan jalan, megatkeun lillah oge kasumangetan. Hirup ngajumlo memang jadi tujuan, karena prinsip akang nu jadi ukuran. Masalah jodoh teu kedah milarian, mun tos caket pasti Allah ngajalanan. Teu disangka teu dinyana anjeun nyai, nu kapungkur memang akang tos ningali. Dibeberkeun hate pikeun mencintai, mungkin ieu jawab doa nu kapatri. Obrolan heureuy jadi mun make hati, karesep jeung prinsip urang teh ning sami. Hoyong ngabangun keluarga Qur'ani, ngajaga ku resepku ikatan suci. Memang bener coba sok aya wae, ngajadikeun urang jadi pahare. Majarkeun hubungan urang teh teu sae, beda watak sifat saurna teu sae. Lami dina obrolaning anjeun nyai, katinggal luhur budi amis pangarti. Teu sami kos nuku batur diobrolkeun, maju mundur hubungan ye dijalankeun. Sakali deui mun ka Gusti masrahkeun, sadaya arepanku abdi sanggakeun. Mun teu nyai jodoh mah ditepangkeun, dugi surat Ar-Rahman dilantunkeun.